Ya enggak, saria lamun embung ka ariluan ku aing rek bebeja ka Kang Kosim. Lain rojak. Eta tadi kayaan sintut kumaha. Abdi mah teu nyaho persis Kang kumaha kajadianna. Ngan saur bapana teh pas anjeunna uih di sawah teh, si entut teh langsung ngagoler deket pantu. Aduh, kumaha nya calon makmum aing. Kade, beunang ku penyakit nu virus aya nu keur rame teh ya, Kang. Virus naon sih teh? Virus COVID-19 teh ya. Covid. Covid anjing. Nya maksud abdi mah eta, Kang. Nah, make Covid atuh. Kela kedap Kang aya telepon. Alah, si emak aya naon telepon euy. Assalamualaikum, Mak. Nuju biasa ngojek. Mun atuh nya kedap deui euy. Waalaikumsalam. Kang, abdi pamit heula nya si emak telepon. Heeh atuh, aturuan empana ya, Jak. Mun sami-sami Kang. Siap. Jam sabaraha siap biasa naragihan dak sore Kang. jam sabaraha sore teh jam 1 jam 2 jam 3 ge sore sieun teh Sekitaran lah, Kang. bisa ngengi aing ngobrol jeung saria mah aing balik lah Enggak, Kang. adeta nitip sinina ulah dibawa teu balik Mohon, Kang. Kumaha nya keadaan sintut ayeuna. Innalillahi. Itu jika neng entut, saur si rojak neng entut pingsan di bumi. Pingsan? Oh, sanes pingsan eta teh kabogohan di lawang panto. Bade lebet ka bumi teh sesat aya kuncina dicanak ku bapa ka sawah. Astagfirullah. Untung kakandah acan mawa ambulan. Ari ababay bade ka mana kitu nembe? Dilari ambulan kanggo neng entut. Entos tong cios dan untuk nage teh kuna naon? Mohon atuh aya kitu mah. Cali kelayu di saung. Bade naon Ya pi obrolan heula sakadi. Oh nya tuh hayu. Bade ngobrol naon sok nyarios entut moal tiasa salami itu si bapak milih milarian. Mualami paling oge 5 menit setengah neng. Paskeun atuh meuni kagok aya satengahan sagala. Kan setengah deui nama masih tertinggal di hati neng entut. Ih bisa wae si Amah. Tadi teh bade nyarios naon? Pami neng entut jadi bunga, jadi naon ya? Jadi naonnya? Jadi berakna we. Nah jadi berakna, kumbang nake, pot nake, beureun bau berak mah. Iya ya Amah, upami teu diberak meureun entut moal tumbuh dan bersemi. Oge sih. Tapi kekeh kurang genaheun ari kudu jadi berak mah euy. Lebah mana romantisna penonton. Terus upami neng entut jadi gula, jadi apanya? Pasti jadi semutnya. Jadi daun kaungna. Oh. Nah, kunaon jadi daun kaung neng? Upami tadi bungkus daun kaung, mungkin entut katirisan meureun Bener, tapi teu sesuai harapan aing wae jawabanna teh. Entus selanya entut bade uih heula si bapak bilih milarian manten.
Nyantos atuh mangga gula kaung. Mangga pupuk kandang. Urang gawean silina yuk. Siapa yuk? Minta heula. Siap-siap, Dep. Urang ngospek sinina. Ayo siap. Oh Nian, mana rek gabung di wilayah saha? Wilayah urang, si Ato atau si Depa? Bisa we lah, bisa kira lihat di urang. Mending kieu we, heeh. Maneh mun bisa nebak tarucing urang, mana jeung urang. Lamun bisa nebak tarucing si Ato, jeung si Ato. Lamun bisa nebak tarucing si Depa, jeung si Depa. Derlah, tipis ting beri. Tapi lamun maneh teu bisa nebak, kudu daek dicoret ku lawan Nian. Bagoy, keras kieu persyaratan teh. Oke lah, ayo. Nah, resep aing mun kitu mah aya kawani. Nanggas teh bisa mangkat ya meuli bulao. Nah, dikeun. Yo, Oke, bro. Ari si entut kumaha pamikirana. Maknya aing disarwakeun jadi pupuk kandang. Berarti aing teh teh hayang. Jika si Rojak. Oh rek mantap. Rojak. Adio. Siap korek mantap. Aduh, urang teh bingung, Kang. Bingung kunaon? Urang teh bias ngobrol kayak nung urang. Cenah jadi penyanyi. Oh no. Nu di Jakarta teh anu Indonesian Model. Indonesian Model, Indonesian Idol. Oh, eta maksudnya mah, Kang. Emang siapa bisa nyanyi? Ya bisa tuh, Kang. Oh, Sok coba paling dengekeun. yo, dengekeun ya. Yo. Unyanyu, unyanyu. Unyanyu. Gas. Ada ya, Kang. Kumaha penilaian Akang tah? Aku sih yes. Lu bener, Kang. Aslina Lamun bener suara abdi sae, abdi angkat ke Jakarta enak kene. sok mangkat ke Jakarta. Bener ya? Aslina. Doakeun, Kang. Siap. Ah. Khawatir aing sabenerna mah ja. Ngan kieu daripada ceuri aing bonge. Ripuh. Pokoknya mah cekang babay gitu tadi, aing pasti sukses. Nyanyi nanti kuat itu. Nyanyu, nyanyu. Iya. Aduh, mantap gitu, mantap. Helm HD kah? Aing gawean si Anina. Pakan. Urang gawean awe teh ieu. Mantep bulaana ieu. Asal hira si Depa teh toh. Urang ka ieu Sumatera Tah geuning. Omong geuning panjang umur. Yo, kue geus siap pakai ya mah. Oh, mantep, Dep. Siap, Asa kegenah hate kieu ieu teh euy. Siap, Nin. Siap mang lah. Weh, kelape geser ka panas euy. Ganggu wae. Binatang
Binatang naon anu sok dagang bari lumpat? Binatang naonnya? Anu sok dagang bari lumpat? Gajah. Lain. Naonnya? Asa karek ngadenge binatang dagang. Uncal. Lain talukcan. Lamun taluk meureun kadi coret bulau. Oh no. Belah taluk. Nya kuda. Kuda. Apaan kuda mah lamun lumpat? Sok di sana kotoprak. Aing digawean ieu mah. Heuh sok coret. Aing ngaku eleh lah. Ya. Nyoret. Ngus lo buat teuing. Jalannya. Bagian ayeun. Heeh. Siap pindah kan dia. Ayo kumaha lah kalah heuh. Kumaha. Aduh kotor ya. Yo, air tebakan. Pertanyaan masuk akal tuh mang euy ah. Oh, kalem. Dari mah maneh pasti apal. Udah gampang ieu mah. Nya sok naon lah. Lele naon nu sok aya di deket halte bis. Bismahiwal diwa ieu tarucing. Lele gomel mang. Lain, talukcan. Di mana-mana ge lele mah aya nanti susukan jeung di empang lain di halte bis. Ya aya maneh teh. Lele naon? Lelepon umum. Sini aja ceret dulu aja. Burung sugan. Telepon mang, telepon. Sok. Nah, ayo sini ceret dulu, Dede Aging ceret sini ceret. Oh no. Satu lagi. Bagian aing aya namanya. Wes, bagaimana Dep? Bagian aing Ya. tah. Sini Pak. Siap. Pasti ka mana karap dewa ieu teh ye. Tenang Nin, di antara nu dua, urang panggampangna. Oh, siap mang lah. Ieu mah pertanyaanna nama artis Nin. Tah, lamun nama-nama artis orang apa, Mang? Oke, sebutkan nama artis yang suka jajanan anak. Gampang atuh, pasti lo nama ya. Lain Gading Martin. lain. Lain wae. Padahal dua artis eta teh kamari teh jeung aing jajan cilok di Kecamatan Pleret. Talukcan. Bagoy pira ku kudu taluk deui wae mah. Meureun aing juga seseuhan di Bulawan wae. Yang geus taluk lah, Mang. Artis yang suka jajan-jajanan anak-anak adalah Tamara Beli Ciki. Tamara Blecinki, Amang. Ampun, teh. Ngaranna oge tetarucingan nih. Dia coret lah. Ayo coret ayo. Oh no. Jadi belah dia. Guys Ya, di dalamnya ada dua juri. I don't know who, but yeah. Halo. Halo juga. Nama? Abdul Rojak Sunda Wibawa Kartara Harja Diningrat bin Kohar tutur tinular. Hah? Biasa dipanggil Rojak. Geus siap nyanyi ayeuna? Siap lah, nah teuing dipanggil nyanyi. Cincang geling Bandung cingkel cinetan bos kakolong bapak sata buleneng. Cincang geling Bandung cingkel cinetan bos kakolong bapak sata buleneng. Aku seneng banget sama penampilan kamu barusannya. Aku sih suka banget ya.
Kamu tahu banget kamu bagusnya apa, dan itu kamu lakuin tadi. Kamu tuh lucu. Kekuatan manjanya itu jadi ada satu warna gitu buat kamu. Terima. Tenarima aing dikikieu. Ya enggak, saria lamun embung ke ariluan ku aing rek bebeja ka Kang Kosim.